Ayeuna urang maca kana ieu kitab As-Sa'adah fil Maut wa Taubat wa Zadil Akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi alladzina qasaru amala. Wastaqrabu ajala amma ba'du. Ieu kitab dinamian As-Sa'adatu fil Maut wa Taubat wa Zadil Akhirah. Maksudna martelakeun maut sareng taubat sareng bakal ka akhirat. Sadayana jalma anu rek ka akhirat pasti kudu maot heula. Ari maot eta lalawanana hirup, kaluarna ruh tina jasadna makhluk anu nyawaan. Ari hakikatna ruh ngan Gusti Allah nyalira anu uninga. Ngan ku ulama ahlus sunnah dita'ripan ruh teh barang halus anu pacolok pacampur jeung awak sacara pacampurna cai dina kayu hejo. Lamun cek istilah urang mah dina kayu hirup. Kama fi syarah Jauhar Tauhid. Sakabeh jalma mukallaf wajib iman kana maut. Hartina kana ruksakna ku sabab maut. Anapun kana tumibana maut sakabeh jalma anu boga akal geus henteu aya anu ragu-ragu. Ngan pedah kana bakal sabada maut masih loba anu can ngayakinkeun. Dauhan Imam Ghazali kacida layakna ka jalma anu ngayakinkeun kana maut pangbalikanana. Tuluy taneuh pangadeunganana. Tuluy bilatung panglolodangna. Malaikat munkar nakir anu mariksana dina pakuburan tempat katetepanana. Mangka anu leuwih layak ulah aya anu dipikiran sajaba ti maut, sareng ulah aya anu dicaritakeun sajaba ti maut, ulah aya anu dianggap leuwih penting sajaba bekal maut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Ari jalma anu sampurna akalna nyaeta jalma anu wani hina diri dina ibadah sareng kersa amal pikeun bekal maut. Ari jalma kumprong nyaeta anu sok nuturkeun ka resep nafsuna. Ngalamun ka Allah hayang pangampurana bari henteu taubat, hayang ka surga bari henteu daek ibadah.